Amma ba'du. Alhamdulillah ayeuna urang sadayana dugi kana hanca kitab hikam hikmah nomor ka 42. Nah hapangna ulama ahli tasawuf itu sepakat, ittifaq, sepakat secara mayoritas bahwa ikhlas memang kabagi kana tilu. Ikhlas anu pangmahalna khawasul khawas. Saul al-Imam Ibnu Athaillah nyawarkeun kieu, la tarhal ulah init anjeun min kaunin tina kaon ila kaunin kana kaun. Kurang sadayana tos di awas sasarangan bahwa anu disebut kaun teh kullu ma siwallah. Saban-saban perkara saliang ti Allah itu maksudna kaun. Lamun kaun secara bahasa itu bisa diartian alam semesta eta kaun. Namun secara bahasa, namun secara lugot, tetapi kaun secara istilah itu naon ngajurus atau menuju karena dua makna. Anu nomor kahiji aya kaun maknana khos, anu nomor kadua aya kaun maknana am. Lamun kaun maknana khos anu khusus itu seperti amal ibadah urang, pagawean urang itu kaun maknana khos. Lamun kaun maknana am seperti naon, seperti dunya jeung saeusina makhluk Allah jeung sejenis-jenisna berikut surga jeung nerakana Allah itu adalah kaun. Nah al-Imam Ibnu Athaillah nyaurkeun la tarhal ulah init anjeun min kaunin tina kaun ila kaunin kana kaun fatakuna mangka bukti anjeun lamun init-initan tina kaun kana kaun teh kahimarin sapertikeun himar anu kukulilingan teu puguh tungtungna lamun teh ama eta himar dicangkang tuluy himar ayeuna kumaha doma walah dari urang mah sepan himar lamun doma ayeuna dicangkang tuluy doma eta leuleumpanan maka moal nepi-nepi kana tujuanana tuluy kukulilingan di dinya muih tuluy di dinya. Maka saur al-Imam Ibnu Athaillah lamun mah hamba Allah ngalakonan amal ibadah tapi berangkatna tina kaun tujuanana kana kaun maka itu ibarat sato anu dicangcang leuleumpanan moal nepi ka mana-mana di dinya keneh ngan bakal tuluy hayang leumpang. Lamun cek dina ilmu mantek mah anu kitu teh disebutna dawar atawa tasalsul disalebat. Tasalsul teh pertanyaan anu jawabanana teh bisa angeus-angeus. Seperti contoh ari nog jeung hayam heula mana? Heula nog. Ari nog tina naon? Tina hayam. Ari hayam tina naon? Tina nog tuluy gitu. Nah anu kitu. Kaun kana kaun ya muih sangeus-sangeus maka amal ibadah urang moal mungkin naon hese nepina ka Allah kulantaran urang jalan di tempat. Jadi teu init-init amal ibadah urang teh dicangcang urang teh ieu teh nyangcang kana amal ibadah lain ibarat urang nyangcang kana sato. Jadi teu init-init si sato teh muter we di dinya salat urang teh itu muter we di dieu teh muter. Nah apangna muter dunya hayang senang akhirat hayang senang ari dunya ieu kaun akhirat oge kaun ke bulak-balik tuluy muih lesotkeun eta ikatan lesotkeun eta tali supaya ieu doma supaya ieu himar bisa init naon talina urang masih keneh ngagantungkeun harapan urusan ka akhiratan. Jadi eta teh nalian teh hese nepina cenah ka Allah. Lamun urang ayeuna masih keneh nalian ieu amal ibadah ku perkara urusan ka akhiratan. Surga beh dituna. Mudah dina hisab beh dituna. Tereh dina cukang sirot beh dituna. Tina kaun kana kaun contoh urang init ayeuna. Kaun kamari pan dibahas kaun teh aya dua makna. Aya anu khos, aya anu am. Anu khos ieu amal,
nya amal pirang-pirang amal anu ieu sakur-sakur perkara salian di Allah itu adalah kaun, termasuk surga jeung saeusina, termasuk neraka jeung seuneuna, termasuk ayeuna mahsar jeung panasna, dunya jeung saeusi-eusina. Itu adalah kaun. Anu khos itu amal ibadah. Seperti naon? Salat, puasa, tolab ilmu, zakat jeung sajaban. Nah, hamba Allah anu init kade initna mah nya kudu tina kaun. Nah, contoh ayeuna salat ti jalma anu geus init, jalma anu geus berangkat atawa anu disebutna warid, jalma anu geus init ka Allah ngalakonan amal ibadah salat. Tetapi salatna ieu ditujukeun kana surga. Surga itu kaun, salat oge adalah kaun. Salat ieu kaun di mana khos, surga ieu kaun di mana maca sholawat naon? Sholawat syifa. Tujuanana naon? Tujuanana cager awak. Nah, maca sholawat. Tujuanana naon? Tujuanana cager. Ari cager ieu keunana kana naon? Kana kaun. Berarti tujuanana supaya tina kaun kana kaun. Sakali deui bisi salah paham, ieu teh pikeun anu init ka keur urang masalah bila mana kieu teh. Keur urang mah jelas lamun geuring gancang ngadua, lamun ayeuna hayang surga ku salat itu alus, sabab naon? Allah ridho ieu surga pikeun jalma anu salat, berarti urang neangan ridona Allah. Ngan aya anu saluhureun kelasna ti urang nyaeta jalma anu entos wasil, anu entos makrifat. Talamun jalma anu geus nepi ka Allah mah teu berlaku ieu teh. Ya, anu geus nepi ka Allah mah teu berlaku salat pikeun surga, teu berlaku sholawat sifa pikeun cager, teu berlaku ayeuna naon sholawat hajat pikeun kabeungharan, teu berlaku. Pertanyaanana, apakah ibadah ka asupna urang ayeuna maca sholawat hayang untung usaha ibadah? Asupna ibadah. Apakah ibadah itu kahadean? Kahadean berarti jawabanana kagolongkeun hade bila mana ngalakonan amal ibadah aya kahayang urusan dunya jeung aya kahayang urusan akhirat. Ngan aya anu paling hade nya eta ngalakonan amal ibadah disandarkeunana kana cinta ka Allah. Berarti engke bisa di dinya adaan lil haqqi ta'ala. Lil haqqihi ta'ala. Pikeun nunaikeun we mah pikeun nunaikeun hak-hak Allah Ta'ala. Jadi ada anillahi ta'ala teh eta teh ucapan anu jadi patekadan jalma-jalma makrifat. Pikeun urang mah ada anillahi ta'ala teh karek dina lisan dan can nepi kana hate mah. Ya, dina niat salat geuning kan. Nah, itu nunaikeun urang kana hak-hak karena Allah Ta'ala aya bahasa lillahi ta'ala. Urang masih kena dipertanyakan, apakah lillahna urang ieu karena dunya ataukah karena surga? Masih aya pertanyaan di urang mah di mana letakna cinta ka Allah? Saumpamana Allah lamun Allah teu nyiptakeun surga jeung neraka biheung urang daek ibadah. Eta jadi la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Walakin jeung tatapi irhal pindah anjeun minal akwani ti pirang-pirang kaun ila mukau wani. Nah, anu makrifat mah jalma anu makrifat anu saluhureun dieu nyaeta minal akwan ila mukau wani. Nah, ieu lah jalma anu makrifat. Tah makrifat teh ieu initna tina kaun
nepina kanu nyiptakeun ka kaun. Initna tina salat, nepina ieu salat kanu nyiptakeun surga beh ditu. Jadi jalma anu marifat mah init tina pirang-pirang kaun, nepina ka Allah kanu nyiptakeun kaun. Lamun jalma anu warid mah, jalma anu warid initna tina kaun, nepina kana kaun kana ieu mah. Acan nepi ka Allah. Jalma anu warid. Lamun jalma anu awam, naon initna tina kaun, nepina kana kaun. Naon bedana kaunna aya surga, aya dunya jeung akhirat. Katanya. Nah, eta. Allah berfirman dina Al-Qur'an, wa anna ila rabbikal muntaha. Jeung sanya-nyana ila rabbika eta tetep ka pangeran anjeun al muntaha ari kesudahan. Ieu ayat ditujukeunana ka hamba Allah anu geus marifat. Da urang mah masih keneh dipertanyakeun di mana letak cintana ka Allah. Urang mah masih keneh dipertanyakeun pan cintana ka Allah. Dina alus-alusna urang ceurik belum tentu urang ieu ceurik hayang urusan akhirat tunggul. Masih keneh pan kabeungkeut ku urusan dunya. Jadi pertanyaan, bila mana ayeuna urang ngalakonan ibadah atas dasar surga jeung atas dasar dunya, alus atawa goreng? Alus. Ngan aya anu leuwih halus. Anu saterasna wangzur jeung tempo ku anjeun ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi ieu masa-masa hijrah kapungkur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nginstruksikeun hijrah ti Makkah ka Madinah. Rupa-rupa eta teh di masa Nabi teh anu daek hijrah teh aya anu alasanana dagang supaya untung. Sabab naon di Madinah malah loba duit. Lamun urang dagang kanu loba duit mah piun tungeun. Aya anu niatna hijrah teh daek ngagugu ka Nabi tetapi niatna karena awewe. Urang Madinah mah gaeulis sugan pas hijrah ka ditu meunang jodoh. Aya oge anu hijrahna karena Allah sareng Rasulna. Nah anu karena Allah sareng Rasulna henteu ditempo Madinah loba duit, tetapi anu ditinggal Allah marentahkeun. Naon Allah marentahkeun ka baginda Nabi iman anu yakin sehingga diguguna eta hijrah. Jadi hijrahna atas dasar Allah sareng atas dasar Rasul. Nah kabagi kana tilu eta oge aya anu karena usaha, aya anu karena awewe, aya anu karena Allah hijrahna harita. Nah maka ieu anu disebut asbabul wurud. Aya asbabul wurud, aya asbabun nuzul, itu beda. Lamun asbabun nuzul kana Quran geunana, lamun asbabul wurud kana hadis geunana. Jadi hadis oge itu aya sebab-sebab lungsurna. Nah asbabul wurud hadis anu ditulis dina hikmah nomor ka-42 ieu tina hijrahna di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung sing jalma anu hijrahna itu jalma ditujukeun kana dunya, hasil dunyana pasti. Hasil dunya. Awim roatin atawa ditujukeun hijrahna karena awewe yantiha pasti bakal ngawin awewena. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka saur Nabi anu disebut hijrah mah kumaha niatna jalma anu hijrah. Itu kumaha urang ayeuna talab ilmu. Aya anu karena Allah, aya nu lian karena Allah. Kumaha urang ayeuna salat, aya anu karena Allah, aya nu lian karena Allah, termasuk surga. Surga itu salian di Allah. Emut, surga itu adalah makhluk. Sanes holik surga. Lamun urang sebagai makhluk muntang pageuh ka makhluk,
maka kemungkinan gede ruksak. Pan surga macana abadi moal ruksak nya kulantaran Allah anu ngabadikeunana. Maka ibadah ieu anu datang ti makhluk mat ulah ditujukeun ka makhluk. Paham mangka pahami ku anjeun kaulahu alaihi salatu wassalam kana hadis anu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammal sareng ta'amul anjeun renungi. Anu disebut ta'amul teh cek dina manteknya ieu penting ya. Hukum ku sesuatu itu cabang tina tasawur. Hukum tina sesuatu itu cabang tina tasawur. Naon maksudna ulah wani-wani nyebutkeun uyah pangset lamun can ngasaan. Sabelada can ngasaan. Ulah wani-wani nyebutkeun pai ucing hasem lamun ai cek Bang Jojo tai ucing hasem teu? Ai cek beja hasem. Eta nu ngabejaan ngadahar teu? Itu henteu ta'amul bageun. Jadi ta'amul itu renungan itu di atas dina mikir. Jadi dina tasawuf aya nu disebut ta'amul, aya nu disebut pikrun kabagi kana tilu. Ta'amul mah hiji. Jadi mikir itu beda jeung ngarenung. Ya, henteu setiap mikir asupna dina ngarenung, ngan pasti anu ngarenung mah mikir. Pahami ku anjeun jeung ta'amul anjeun saur Imam Ibnu Athaillah. Ta'amul teh ngarenung. Urang kudu nyaho lamun hayang salat sah, urang kudu nyaho salat sahna salat aya bahasa kudu nyaho berarti urang kudu mikir. Urusan ieu salat ngadeukeutkeun diri ka Allah jeung urusan ieu salat ngajauhkeun diri ka Allah itu bukan ranahna fikih, tapi ranahna tasawuf. Atau renung. Hadzal amro kana ieu urusan in kunta saupama anjeun zapahmin ngabogaan kapahaman. Jalma anu ngabogaan kapahaman berarti jalma anu mikir. Gitu kan? Jalma anu mikir lamun mah boga anjeun kapahaman, lamun mah bisa anjeun mikir, maka asupkeun ieu pikir kana ta'amul, kana renungan. Jadi ieu teh renunganeun lain pikiraneun. Lamun ku pikiraneun jauh urang teh ka dieu teh. Lamun di pikiran urang pan bakal jauh ka dieu teh nya. Duka iraha ngan urang berharap mugi we atuh minimal napi 3 poeun deui ka maot urang ka dieu heula. Ngasaan heula. Bedanya hasil mikir jeung hasil ngarenung. Lamun hasil ngarenung ke bakal ngajauhkeun tina ujub, tetapi lamun hikmah ieu di singhareupanana ku pikir wungkul tanpa kurenung, maka antukna engke urang bakal ninggalkeun amal. Bakal putus asa. Sedangkan ari ngaran-ngaran putus asa asupna dina mazmumah, sifat anu dicela dibenci ku Allah. Tetapi lamun ngarenung urang bakal boga rasa harap jeung urang moal terlalu pede. Emot dina bahasa nu kamari aya husnudzon, aya suudzon. Aya husnudzon billah baik sangka ka Allah, ieu ampir deukeut jeung ujub. Amal ngarasa ade, jeung amal ngarasa ditampa ku Allah, ieu ampir deukeut. Ujub jeung husnudzon ieu hampir deukeut. Nah, hikmah anu ieu supaya urang ulah ujub, tetapi kade lamun di pikiran wungkul ieu engke bakalna ngalesotkeun kana husnudzon billah. Jadi husnudzon billah urang bakal lesot lamun teu ta'amul. Ieu paling penting ya ta'amul, maka ditarifan ya ta'amul. Ieu mah renunganeun lain ngan wungkul pikiraneun. La tatruk ulah ninggalkeun anjeun hazzan kana bagian min huzuzin nafsika tina bagian awak anjeun. Nah, ieu penting. Ulah ninggalkeun anjeun
Saur Imam Al-Buti nyaurkeun ulah ningalkeun anjeun kana bagian tina pirang-pirang bagian awak anjeun tolaban halna nyupri li uzdin akhar pikeun bagian anu lian. Anu tadi dicontohkeun mumpung aya kana tulisanana la tatruk ulah ningalkeun anjeun hazan kana bagian min huzuzi nafsika tina bagian-bagian awak anjeun salat. Ari salat kunaon dipigawena? Berarti ieu salat bagian tina awak. Dan teu saha ayeuna salat teh dilakonan ku awak nya. Tolab ilmu dilakonanana kunaon? Berarti ieu tolab ilmu bagian tina awak. Saur Imam Al-Buti ulah ningalkeun anjeun bagian awak non bagian tina pirang-pirang bagian awak anjeun nyupri li huzin ukhra pikeun bagian anu lian diteang pikeun bagian anu lian. Contoh seperti ayeuna gering kana cager. Nah ieu contohna ieu mah saur Imam Al-Buti gering ieu saha anu ngarasakeunana awak. Berarti ieu gering bagian tina urang ngalakonan sholawat ibadah ku ngalobakeun maca sholawat sipa. Nah jalma anu makrifat mah ngalakonan maca sholawat sipa lain supaya pindah-pindah gering kana cager sabab gering ieu bagian tina awak cager oge bagian tina awak. Atuh berarti muih hingga di dieu awak jeung awak urusanana eueuh antara awak jeung Allah. Eueuh lesot. Ieu hazun. Ieu oge hazun. Ieu bagian tina awak, cager oge bagian tina awak. Gering jeung cager min huzuzi nafsika tina bagian pirang-pirang bagian awak anjeun. Lamun urang ayeuna gering kulantaran teu ngeunah ieu karasana gering ku awak, tuluy urang muntang pageuh ku macana sholawat ditujukeun ieu sholawat supaya cager ieu keur jalma anu makrifat mah geus teu berlaku macana sholawat kulantaran cinta ka Nabi. Da cinta ka Nabi jadi cukang lantaran cinta ka Allah. Jadi kulantaran Allah merentahkeun maca sholawat maka dibacakeun ieu sholawat. Siga Sayyiduna Ali karamallahu wajha nyium Hajar Aswad. Sayyiduna Ali nepikeun ka pernah nunjuk-nunjuk Hajar Aswad. Saur Sayyiduna Ali kana Hajar Aswad, lamun mah kuring teu nempo baginda kuring atuh Nabi teh nyium anjeun teh batu, anjeun teh makhluk. Saur Sayyiduna Ali kuring moal nyium. Ngan nyiumna kuring lain karena kuring cinta kana batu, tapi kulantaran kuring ningal kakasih kuring nyium ka anjeun. Jadi nyiumna eta atas dasar Nabi. Lamun atas dasar ka Nabi jelas. Cinta ka Rasul itu jadi jalan cinta ka Allah. Sabab mustahil bisa cinta ka Allah lamun teu cinta ka Rasul. Kita harusnya bisa dipahami. Gering jeung gering ieu bagian tina awak, cager oge bagian tina ngalakonan amal ibadah tina awak karena awak atau di mana karena Allah. Gitu. Tapi sakali deui ieu keur kalangan anu entos mah